abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Bagong Anu Adigung. Di hiji leuweung aya sakadang bagong jalu, bagong nunggal. Sihungna geus ngeluk, buluna bodas, awakna badag. Boroning bangsa bagong, darah sato-sato nu sejena oge sarieun ka manehna, da teu aya nu wani ngadeukeutan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong kapanggih jeung sakadang pucang. Hei sakadang pucang, ka dieu maneh sakedeung. Sakadang pucang kacidar waseunana, sabab teu disangka bakal kapanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh. Ngan dasar we pucang mah loba akal jeung bisa negen-negen maneh. Pucang ngajawab bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho, ayeuna saleuweung ieu teu aya deui nu wanieun ka kaula. Kabeh sato-sato sarieun ceuk sakadang bagong bari sombong. Bener, tembal pucang bari ungguk-unggukan. Ngan naon ceuk sakadang bagong bari muleleng. Ngan sigana sampean oge nya moal wani ka manusa mah ceuk pucang teh. Hah? Nu kumaha sato nu diaranan manusa teh? Bagong nanya. Ari pangawakanana mah teu gede-gede amat jeung teu leutik-leutik amat. Ngan leumpangna make dua suku teu siga urang kieu. Ngan manehna pinter, loba akal. Cek sakadang pucang teh. Cik atuh buru urang teangan ayeuna ku aing rek diamuk, cek sakadang bagong bari sombong. Ujung-ujung nafsu. Hayu, tapi kudu janji heula. Mun ayana naon, ulah nyalahkeun ka kaula. Da kaula mah ukul nuduhkeun hungkul, cek pucang teh. Moal marah maneh nu bakal jadi sanksi kumaha eta kehebatan kaula, ceuk bagong teh bari sombong. Tukung silila pucang jeung bagong tuluy neangan nu ngaranna manusa. Maranehna nyumput di sisieun jalan nu sok biasa dilewatan ku jelema. Tukung silila jol budak sakola make baju seragam keneh sababari mamawa kantong nu eusina buku. Bagong nanya ka pucang lalaunan, ieu lain nu ngaranna manusa teh? Ceuk bagong. Pucang gancang ngajawab, bener ieu, ngan ieu mah pentil keneh, pimanusaeun, ceuk pucang teh. Bagong ukul ungguk-unggukan. Teu silila jol deui aki-aki nu geus kolot, utak iteuk sababari mamawa tongkat. Tah, ieu nya manusa, ceuk bagong teh. Pucang gancang ngajawab, bener, ieu manusa, ngan ieu mah geus ladu mun cara buah mah. Ke sabar sakedeung deui geura bakal aya anu ngalewat. Teu kungsi lila jor paninggaran ngajingjing bedil, sabalik luak liuk kakenca jeung kakatuhun jalan. Bagong nanya, tah ieu bener nya manusa? Pucang gancang ngajawab, tah ieu bener ieu nu ngaranna manusa. Barang ngadenge kitu, sakadang bagong tuluy rek nubruk ka manusa ti hareup. Barang nempok kitu, paninggaran langsung ngekengkeun bedilna, tuluy ngecengkeun bedilna ka bagong. Barang geus deukeut, jeder. Perona nyambar kana sirahna. Bagong nu tadina lumpat gancang, sakotepan ngadebru tepi ka teu bisa hudang deui. Paninggaran tuluy nyamperkeun bagong nu geus teu bisa hudang, bari ngomong. Tah ieu sato nu geus ngarusak pepelangkan aing teh, ceuk paninggalan. Ari pucang mah samemeh geus ningali kitu teh ngan ukul ngadeg, bari ngaleos deui we abus ka leuweung. Jadi tina carita eta urang teh ulah sok sombong atawa adigung. Urang teh kudu nurutkeun ilmu pare anu beuki luhur gede ilmuna tapi ulang beuki tungkul. Sakitu anu dipikahatur hatur nuhun.